Sep, ajarkan orang ngajinya. Ayeuna. Alhamdulillah, nu bener ya. Coba kedap. Innalillahi. Wey, dulur-dulur, sadayana ulah galau ulah risau, ayat trio bujang dengan jambul nu ngahibur. Dulur-dulur Kontrol atuh. wey, nu di kaler jeung di kidul, nu di wetan jeung di kulon, bade anu korot jeung nu ngora murang kali oge bisa. Kontrol atuh. Wey, Indonesia genep dua, di Aceh tepi Papua. Komo deui orang Sunda wajib nonton salawasna. Kontrol atuh. Woi, kontrol atuh, woi, kontrol atuh, woi, kontrol atuh, Kontrol atuh. woi, kontrol atuh, woi, kontrol atuh, woi, kontrol atuh. Kontrol atuh. Bet. Hei, Ya Pak. isian heula eta beuteung, aya tenagaan, teuing saeutik. Sok dia yang puasa Pak. Cek dokter gitu nanaon teu puasa, Bet. Tapi iya puasa cek Gusti Allah Pak. Teu kuna naon kalaparan di dunia. Asal ulah kalaparan di akhirat. Masya Allah, ya teh bener berarti sanes. Assalamualaikum. Heureuy saeutik, teu nanaon pan, Bapak heureuy. Ngahibur warga Bapak nu keur teu damang, kabeh sehat deui. Tapi cok dokter maneh teh tong puasa, Bet. Abeh awak maneh teh teu drop deui. Dokter mah cuma syariat doang Pak. Ya abdi tidak mangkieu karena ulah abdi sorangan. Tapi nu nyanggeurkeun mah Gusti Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Aya hikmahna ti musibah ieu nya, Bet. Amin insyaallah Pak. Nyantos, Bapak ngadaguan di luarnya. Ya Pak, teman. Pokoknya Pak. Abdi hoyong ka Pandak Asep atuh Pak. Oh nya, Barang kadinya Pak punten. oh nya nya. Mungkin ku Bapak dicarioskeun nya. Ya, turun ya Pak. Nya sami-sami. Masya Allah, si Betty. Alhamdulillah deh, aya hikmahna ya di balik musibah ieu. Mudah-mudahan istiqomahnya betnya. Kandeng mang. We. Sahayu telepon ya. Karim sudah. Ngeteng dah. Mang angkat tuh, coba aku telepon gandeng, Karena si Lenkin gerah pena beh teu gandeng. Oni silent silent. Oh, Ya Allah. itu Pak Usro nih. Waalaikumsalam Pak Usro. Punten Pak, ganti sahan nu nelpon Pak. Biasa Pak, kerebahan di saung jeung barudak. Biasa Pak.
teuing tah Pak. Keur ngajar ngaji meureun Pak di musola. Tak ke rumah sakit Pak. Oh si Asep tak ke rumah sakit. Oh nya. Engke disampaikan ya ke si Asep Pak teh. Oh nya Pak siap. Pak siap. Oh iya gaet bergegas Pak, tenang atuh. Tenang. Astagfirullah, Mang Jambal. Kunaon Mang? Pak Usro titah si Asep ke rumah sakit nih. Bete angan kepanggih. Aya naon sih Mang? Atuh teu aing nanyakeun ka urang. Urang titah Pak Usro geus daguan di dinya. Kedong ka dinya teh urang. Oke, sip. Ayo naon teh dong, pirasat urang teh geunah. Geus ulah sok pirasat, beuteung lapar oge. Ini urang sarekeun deui weh. Woi. Udang. Tadak ditinggalkeun sakedeung geus malolor weh. Milu mah ke rumah sakit buru milu. Ya Allah. Ke rumah sakit buru milu moal buru. Buru sih. Ada weh. Bet. Bentar tapi nama Allah. Astagfirullah. Keur salat geuning jadi izin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Yuk semua. Lobaan amat. Kan mana ngumpul di tidak ka dieu, Sep. Iya Pak, yang mari lu barudak yang ngomong si Betty. Teuing tuh Pak. Pan orang-orang ge yang nyau kayan si Betty. Mang. Heeh, atuh Pak, teuing meureun. Iya benar dong. Pelitnya Pak Usro mah nya. Pak Usro, Porepris. Ieu teh rumah sakit lain Kampung Bareto. Geus gila Pak, tara make paspor. Di rumah sakit mah temenan gandengnya Pak Usro. Lobaan nu garing nya. Atuh heueuh Marconi ngaranna ge rumah sakit lain rumah hantu, Pak Usro. Heueuh geus, ayeuna mah nu sejen daguan di dieu nya. Asep ayo milu asup. Oke, siap. Sai. Bet. Iya Pak. Ini si Asep terus datang, Bet. Oh mana Pak? Ke saya. Siap. Kumaha Bet ayeuna geus mendingan. Alhamdulillah Sep. Hampurannya. Hampura naon Bet? Masa nu kamari mah geus berlalu, geus ulah kudu dipikiran. Nu penting mah ayeuna Betty sehat heula weh nya. Sep. Ajarkeun urang ngajinya. Ayeuna Alhamdulillah, nu bener ya Bet. bener Sep. Orang sieun asup neraka. Tapi kok apa pantas orang asup surga Sep? Tekangan gitu Bet. Surga jeung neraka mah lain urusan urang. Eta mah urusan Gusti Allah. Ari tugas urang mah ya neangan pi surgaeun Bet. Mun sieun kena neraka eta ge. Kumaha carana? Ya ngaji, tolab ilmu. Sabab mun ibadah teh jeung ilmuna moal sampurna Bet. Man amalan laisa alaihi amrona fahuwa roda. Amalan lamun teu make ilmu moal ditarima Bet. Mun teu salah mah kitu Bet. Orang hayang asup surga, tapi tara neangan pi surga. Padahal mendiang kolot orang teh ngajarkeun orang ilmu agama heula, dididik teuletik Sep. Usro. Dah dasar bocahnya. Keur bocah. Gitu. Sieun diajarkeun ku kolot teh dicarekan mun teu salah. Mun salah teh dicarekan gitu kan. Digebot. Abdi teh jadi sieun, Pak. Saya kabur undung ngaji. Kolot saking keselna meureun nya kitu ningali budakna. Hese dididikna gitu kan ya. Sampaikan abdi teh dititipkeun di pasantrenan. Gitu. Alhamdulillah. Kengeng lah 1 tahun 2 tahun mah gitu di pasantrenan. Alhamdulillah berkahna gitu.
biasa ngaji sakedik mah Pak Sep gitu. Cuman makin gede teh lainna makin getol ngaji teh, malah makin males gitu. Hayang sakola dan ningali babaturan sakarola gitu. Bisa sekolahkeun ku kolot ge da karunya ka anak mah nya sanajan galak ge sakolahkeun. SD hiji kelas hiji tapi ka kelas 6. Alhamdulillah lulus naik ke SMP. Dah didinya mulai kenal jeung minuman, tawuran. Lulus SMP alhamdulillah naik deh ke STM. Makin wae kahirupan astagfirullah. Entos bet eta mah lakuan hirup perilaku anu goreng mah geus tong sok dibangga-banggakeun ya. Bener Pak abdi hoyong kapendak adi abdi Pak anu di lembur tiasa tuh Pak punten Pak penghubung ke telepon di dia aya nomorna Pak saurkeun we kaayaan abdi ayeuna. Oh nya ku bapak di Pinternya telepon Pak ya. nya sok mangga Apa Pak. kalau salahnya sih? Ba sa ta sa Yasin ini surat Yasin ya. Nyawana Yasin gua ban mau nanya jomet sok iya Yasinan pemburu jomet. eta na ha anak di dia nya enggak muhloknya Bet. Iya, HP-na. Tadi terus ku bapak ditelepon di Betin Sukabumi. Oh nya atur nuhun ya Pak. Ya. Bapak di luarnya saya. Oh ya Pak. Sep, ari barudak mana? Hayang kapendak atuh. Ada di luar. Coba piwarang ka dieu Sep. Oh. Punten ya. Kenapa tuh ya? Asep ka di deui. Ya. Udah, si Betty yang kepanggil sih, Bet. We Ayo. Baik jeung lagi oge tonggaran deui. Sama benar. Aku nah euy. Wah, mugalengan tadi. Punten ari ruangan mawar di belah mananya? Tah, pali dia neng. Mungkin jam 5 ngebusuk mah, ayeuna mah can anyar jam 4. Emang neng di mana? Abdi di Sukabumi bade ngajunguk abdi. Ngor, ning jauh di Sukabumi. Mohon ari abdi mah sauna tinggalna di Bogor, di Kampung Bareto. Hah? Di Kampung Bareto, eta mah kampung urang, Neng. Emang saha namina ngaranna? Ahmad Mujakir namina. Di Kampung Bareto mah ngaranna Ahmad Mujakir. Eta mah lain kampung urang meureun, kampung susukan. Oh nya biasa nama dipanggilna Betty. Neng adina si Betty. Mohon kenal sareng Betty. Atuh lain kenal deui, Neng. Ieu urang-urang keur ngajagaan si Betty. Pak, buka Pak. Aya adina si Betty.
Mana mau nyambung? Ayo Neng, udah kelebet. Betty. Iya di Betty lu di Sukabumi terus datang. Teu gugah-gugahnya, Pak. Pules pisan bubuna Neng. Yang tos satu, Pak, nungguan gugah we atuh. Coba kedap. Innalillahi. Sabarnya Neng ya. Gugah. Ya cucung lagi muka. Gugah. Udah. Si Betty beres. Innalillahi. Bener Pak. Ini mohon chef. Ya Allah, ulah waka atuh. Di Betty buka hutang kene 7.000. Ya Allah, Aduh, atuh gede. tak bisa ikhlas 7.000 Asep.